Di daerah Pasir Lemu, Gunung Halu. Kebetulan ini adalah lokasi yang kita lewati. Wah, naon iya. Ini tempat wisatanya. Tos Lami ya teh Pak. Nama terang abdi mah. Lami. Nama nguping we. Ari kanggo arung jeram naon? Oh kakak ditu. Jadi kasasak kata nate. Kasasak. Nya sasakeun paling lebak nih. Oh mohon. Oh deui kadinya. Mohon. Kana ban panggilna kana ban kitunya. Ukur mah seueur nuju bukan mah kitu kan ayeuna urang kali nu cerita ari euy. Oh iya anu ngurus di dieu na pengurusna. Mohon urang kali. Urang kali. Ya bumi na. Paling ayeuna uihna ti Batu Jajar. Ari tiketna sabaraha teh Pak pemikan anu kitu teh? Kami eta nama teh 25. Sajalmi. Mohon. Mohon. Berarti di dia mah tiasa kanggo camping, kanggo ieu mah kitanya. Camping kapungkur di Budi Jaya, di Rongga kapungkur mah. Mohon. Bisa sareng ieu murang kali SMK na ka kantos di dieu. Nah, atuh teh dimajengkeun deui ya, Pak. Ya, murang kali. Sok nyonong anu ngaweaan mah acan hoyong tubing deh mari kita acan di beberes di wahangan. Oh pami aya nu ngawean nembe di lungsuran gitu di ieu. Tanu kami dilayani mah gitu mari nuju ieu deh nanti da ari Saribuk ngeunan. Ka dia mun di tokona di Batu Jajar. Abdi ge name terang teh nah cen teh cai ti mana asa name Ieu di wahangan ieu. di wahangan ieu nya. Dan ai nuju hujan mah kiru. Ai nuju eta mah herangna biasa. Cek lungsur ka hana Pak? Mun lungsuran Pios ningal Pak. mangga wae. Abdi mah bade ningal ah. Mun Tambah kesel we beri ameng. ai tanu jalan nu kadi ngan nya teh ka sandi kamari mah. Bade kana pra? Ka dieu nguriling. Lungsur ka ditu. Mun Ka bumi-bumi itu. tah bumi eta mun terus lungsur di kapal. Oh iya. Pak atur nuhun ya. Mun mangga. Mohon hayang ningal heula we. Aduh, bagian aksruk-aksrukan Kemauan we mah. Hmm? Kemauan. Heeh. Puri sana ge. Oh, udah kersaat tuh mah halodo. Herang ya. Oh, itu teh sudah dapat ya. Geng, jalannya geng. Aduh, nanjak ieu leueur usum hujan ieu mah ripuh, bray. Nah, jalan dinya ning bisaan. Duh, ternyata di sini ada rumah nih satu.
Ya rumah nih, Bray. Nah, minum kalau diukir sekalian. Kayak rumah itu gitu. Umurnya. Ya, oke ya, di sana aja. Lah. Nah, nanya lima kurik ya apa nih? Nah, di sini ada rumah. Tapi sepi kemungkinan penduduknya yang pemilik rumahnya lagi kerja kayaknya. Ke ladang kemungkinan ini ke di atas ini ada rumah lagi. Kelihatannya ada pemiliknya kelihatannya. Cari yuk. Tuh sawah, jalan raya. Salier lah. Sih. Salier. Panggil dia sih mana dia. Aduh. Oke, jadi orang kukuringan tuh. Ayah dari motor di dia. Entos deui ka dieu. Neng kami warung paling mana nih? Teh aya warung teu. Kalau paling lebak kan Aduh, Tapi itu Alpa. ke paling dia. bisa kopi. Kayak lebak mah. Dulu bakal kopi dulu. Di pinggir jalan, jalan raya. Atuh jauh. Atuh kedah turun meureunna. Jadi itu isya. Lungsur. Terus sekarang. Nya. Ada minggu kali kita. Gua pernah ieu. Aya ieu. Tapi enak pila ya, enak kan ya gimana? Wah, ieu mah hajanya. Yang tinggal ke Oh, pemandangan. tadi itu tuh jalannya ke mana itu? Tuh, ini kan jalan. Nganu ke kanan. Hah? Oh, itu apa ya? Tuh. Gimana enak kan udah sekarang di tengah. Ayo hanya, jangan ayo. Tuh. Kayak jalan tadi jangan gede mah. Neng ngirim cabitnya kedap. Sampai malah jangan iya cuma kena. Anak apa deh di bumi na. Leur, sanes teh kapenah. Nyon tapi. Apa mah? Saya main aja tadi. Ari, maaf punten. Ari bumi nu itu tuh nu di Serang nu di tengah itu ka mana ieu na? Mamai. Duka saya pokoknya nu bumi itu tuh ka mana jalana gitu maksudna. Paling itu. Ke masjid Jame Cisariu, ke tempat hujan. Oh, belok kanan. Ti dieu mah belok kiri. Ti dieu mah belok kiri. Da pokona mah jalan saya we kali itu terus langsung eta mah ka Lebat motor tiasa. biasa. Oh, ngaleueus. Serang nih. Nih, mau nih. Alhamdulillah tas katampi mah mohon. Serang. Udah tinggal di lanang ya. Lah, Ya cai Gunung Halu ya. mohon Dari Cimahi mah daya cai Gunung Halu. oh, tak ada ada. Malah naung kan itu ya. Meureun masih ancai. Tapi sami tiis ya cai nama. Ini itu ya ada ini lagi. Ada dengan beras ini. Kayak kopi teh warung namanya. Ah, iya, boleh lepas. Kioskin we lah. Kita disuguhan. Oh, boboko terus Kan aya nu nyuguhan ieu mah teh. Kieu tah. Kebaikan orang-orang di lemburan aya nu nyuguhan. Ya bahasa Indonesia nyuguhan naon? Neng. Kayak bahasa nyuguhan naon?
Mengasih ya meren. Pahit. Ada yang mengasih, Ada yang menatapi. ada yang mengasihi. Ada yang menatapi. Kopinya ditampi ibu Kalau adanya ibunya. Selain lagi priyo Kan ibu. apa nanti gini tanya ini kan kan halaman doang. Itu ngebangun ya. Oh, ayah kan? Ya kan hihit. Oh, ada mau kerajinan gitu. Hihit. Iya, so ada mah sihir eta mah aya kan aya kan agung pandeng opat. Oh itu. Oh, mohon pengen ngopaknya nu agung. Opat. Cacan beres berita. Naon tampir naon namanya teh? Tampir mah nu kan eta nu kerep kon. Oh, Tampir mohon. eta mah aya kan akan Aya. kalau opak eta mah. Opak ketan. Jalan ini mah. Cariu Gunung Halu itu lebat teh nya. Kecamatan Biasana Sirna Jaya itu. oh Sirna Jaya itu ya lebat teh. Oke. Cari mah di Batu mah. Sirna Jaya tadi. Ibu pamit ke jalan itu biasa ka dia teh. Biasa. Itu mah teh aja. Asa sak padungnya ka jalan raya raya kan ieu kapal penyeberang. Motong pun. Motong. Itu lembur naon ibu namanya atau nunggu buncuk? No lebah. Mohon. Cariu kan. Oh di Cariu eta teh. Ulah nah luas gini. Kali itu paling liu paling. Oh. Cariu ya. Pas RW 15 kan ya 5 RT. Oh iya teh. Cariu kan. Luar biasa. Sirna Jaya itu nya. Mana we ke desa Gunung Halu kan sakat ka desana di dinya. Biar pasti lemu belum ada masuk. Di Cariu si Batu. Di makan curug. Parurana apa di curug nih? Lu eta apa di pulau? Oh, di jorok pisan di mana? Parurana. Pas rausan enak di ieu hot mic-nya sapali. Jalanan di aspal. Putra itu ibu. Baru sebeligi. Lu kilo istri ku terserah rabi kan jadi eta. Oh, iya sekolah kene. Terus keluar. Oh keluar SMP SMA. Oh iya. Kelas. Aduh. Berkuliah. SMA. Jadi lanjut tuh kami sekolah kelas 3 pada SMA. Oh iya teh. Mau enak meureun masa tren tau. Kan Jauh sih iya, ibu iya. Perintah. mohon cuma minta pecah lu tidak saya pada hari sekolah bersama sosok gulukuran di lemur mah ya segala Sum-sumannya. Sum-suman. temannya Nah itu. kalau kita mah di daerah mana parkiran parkirnya Marobo pan kemah nih Campingnya. camping Kedah laras promosi. Nya dipromokeun kedah laras. Nya dikelolana kedah laras, kedah terasan. nah pan bapak nage biasa nama tukang tangkeun sungai nya kitu mah bersihan bapak ieu dia teh awit nama anu justru mah eta atuh lain nomor teh mana taeuna Ya. dan Tiru kayak gini ngalamin. tetan mah